cariyos nyambung judulna nyaeta Panji Wanara. Ieu dongeng karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka 12. Sumangga para wargi urang teraskeun deui hanca dongeng nu katunda kamari cariyos nyambung judulna Panji Wanara. Ieu dongeng karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-12. Dina akhir bagian ka-11 urang sami-sami ngabandungan Patih Kunjaya sinareng nawang asih anjeunna teh ngangkir Resi Raksa Bungkayak. Maksud sareng tujuanana ngadoliman ka Nawang Asri. Anu mana Nawang Asri kagungan putra ti Kangjeng Raja, 2 putra hiji istri hiji pameget. Malah numutkeun cariyos anu urang paturai kamari eta 2 putra nu huping hiji pameget hiji istri bade para mitra sadaya ditenung janten nu hiji jadi monyet nu hiji janten kuya. Urang teraskeun cariyos nyambung. Nyimas Dewi Nawang Asih cumarios deui. Rai Pati sanyana teteh teh tetega ku ayana. Baris nganiaya nyiksa nyeri kaden aji sareng kaden laras. Komo ieu baris aya nyata panagihanana engke di akhir baris tumiba ka urang. Khususna ka teteh berat meureunnan teteh teh kieu Rai Pati. Pokna Nyimas Nawang Asih dumareda nyarios bari cuma 5 atuh sagala. Dah teteh mah ulah epes meer teteh. Ulah kumeok memeh dipacok miuni hayam kabiri. Ulah mundur sama mehder. Nu penting mah urang baris tinemu jeung kabagjaan atuh. Pokona mah sok sanajan kumaha bae oge jelas nama tarekah teh teteh hebat pisan teh. Tak kitu rupang-pang nama ieu kabagjaan teh baris tumiba teh apanan sanes kamu teteh wae nyalira kamu abdi ge sareng pun anak pan kitu meureunan dina mangsa nu baris datang teh pun anak buktosna den eta den Kunjara Mantri mohon den Kunjaya Kunja Mantri bakal jeneng raja di dieu teteh. Na teu bingah na teu reueus na teu sugema teteh upami harapan janten kanyataan teteh. Mohon pun anak den Kunja Mantri teh atuh ka teteh ge tos teu birek da sawawe teteh ge sifat inungna. Mawi kitu teteh ulah ngaraos ham-ham ulah hariwang ulah ragu-ragu. Ayeuna mah nyaeta nu penting mah sing saku rencana urang kedah dilaksanakeun kitu teteh. Memang nya ari ku kitu nama Pati teteh teh yakin bakal milu sugema bakal milu bagja kabungah rai teh kabungah teteh kene. Nya kitu deui ka Raden Kunja Mantra apana geus teu asa jeung jiga. Rarasaan teh meniasa ka anak sorangan we teteh maki Pati kaden Kunja Mantra teh sumuna atuh teteh ulah bingung teteh ulah bingung ulah ringrang ulah ragu-ragu kana rencana teh mangga urang laksanakeun eta rencana teteh ngan bae amun dipikir dibulak-balik teteh teh nyieun kabagjaan bisa luhureun katunggaraan batur tak kitu atuh Kipati teteh teh meureun kabagjaan teteh tapi batur mah tunggara dah ai teteh mun urang teu jadi raja tega moal aya hasilna atuh teteh zaman ayeuna teh urang teu ketegaan teteh mun urang teu nincak batur mangka urang engke nu bakal ditincak ku batur kitu. Dina hal ieu atuh teteh la Rai Pati leuwih tegaan tibatan teteh geuninganan. Beudang disebutkeun geus taya rasa kamanusaan deui Rai teh. Teteh mun urang loba pikiran teu tegaan komo mun loba asak ti dimangan terima. Sieun itu
Sieun kieu jeung sajabana ti eta. Wah, moal aya kamajuan hirup teteh. Moal gancang-gancang senang teteh. Sedang nu diudag ku urang kasenangan apaan? Tak kitu teteh. Numawi oge, ulah asa-asa, ulah ragu-ragu urang mah. Laksanakeun we nyaeta tugas teteh. Tak kitu. Sakali deui mugi teteh ulah epes meir. Ulah kumeok memeh dipacok. Kedah pokona mah wanian. Kedah tegaan dina kaayaan keur kieu mah teteh. Kipatih teras-terasan nyunutan nyaeta ka pihakna. Nawang asih ku ayana pamaksudan palai tiasa tinekana. Nyalah dayeuna mah cenah. Senang atuh memang geus kieu kajadianana Kipati. Jeung memang nya teteh teh hayang hirup senang, hayang aya di saluhureuna mayang asri. Atuh ngarah teu dijajah ku batur rai, utamana mah deui. Sieun engke teteh diusir ti nagara, bararaid teuing mata karoream teuing. Ayeuna mah naam geura kaluar, geura talingakeun kajadian anu baris lumangsung Kipati. Mana bakal aya naon sanyana yeuh. Tingalikeun teteh. Unyuk sumangat teteh. Jisim abdi baris ngalaksanakeun tugas di teteh nun. Cedoknya mah kebat Kipatih kaluar ti sakaputren. Tuna heula kaayaan Nyimas Nawang Asih anu lenggah nyalira di kaputren. Bari ngantosan hasil henteuna pagawean mamarsi raksa bungkayak nu sejangan niaya Kaden Santiaji sareng Nyimas Larasati. Nu cenah mah bari sedicipta jadi sato ngaliwatana Mbah Hajina Wanguk pamuntangan mamarsi raksa bungkayak nyakitu deui Kipatih Kunjaya harita nalingakeun atawa nyawang ti kaanggangan dingalikeun kana kajadian nu baris tumiba dina mangsa nu baris datang anu baris tumiba ka para putra Kangjeng Raja ti garwana nu anom. Kacaturkeun ayeuna para wargi di lebet kaputren Nyimas Nawang Asri garwa Kangjeng Raja Prabu Rangga Pandika nu anom. Harita di lebet kaputren nuju disarengan ku para putrana Raden Santiaji sinareng Nyimas Larasati. Kaayaan estuning atuh tenang tentrem tumaninah naker. Nyakitu deui dina paroman sok sanos dikantun ku Kangjeng Raja. Nanging ku ayana aku nyata tiasa riung mungpulung. Sinareng nu janten putra Nyimas Nawang Asri henteu ngluwut bingung teuing. Estu hegar marahmai pinuh kabagjaan. Nyimas Dewi Nawang Asri kaayaan estuning picontoeun rahayat sakumna. Margi anjeunna mah kahirupanana estuning basa janaker. Malah teu sombong adigung-adiguna. Teu ieuh ngebrehkeun garwa Kangjeng Raja. Henteu aya asa aing uyah kidul. Henteu agul ku payung butut. Nyakitu deui sinareng para prajurit oge sareng para rahayat estuning akurnaker. Numawi pantes nakar upami sakumna pangeussi nagri sadayana samimi cinta mikanyaah kalayan ajrih naker ka Nyimas Nawang Asri sadayana ge ajrih sareng mikaresep naker eta teh sanesa kadar babasaan nanging hiji kanyataan. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Sakumaha nu kauninga para mitra kumargi atuh kaayaan Nyimas Dewi Nawang Asri kitu numawi pantes naker. Upami sakumna pangeussi nagri sadayana samimi cinta mikanyaah mikadeudeung kalayan ajrih naker ka Nyimas Nawang Asri sadayana ge ajrih sareng pikaresep naker eta teh sanesa kadar babasaan nanging hiji kanyataan. Nyakitu deui para putrana nu kasep Santiaji sinareng raina anu geulis Nyimas Larasati geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lir putri turun ti kahyangan tingkah laku rengkak paripolahna estuning matak pikaresepeunaker.
Keur kasep TS tu mata kayung-yun taya carekeunana nu mawi pantes upami Nyimas Nawang asli nya kitu deui Kangjeng Raja Kaden Santiaji sareng ka Nyimas Dewi Larasati teh poharanya ahlunana pohara mika cintana. Dua murang kali ngalendean kana lahuna nu janten ibu bangun anu ogoana keur kalayan salsa kedap ge alim patebih sungkan paangang Nyimas Nawang asli atuh ngagalindeng sasauran ditujukeun ka para putra. Aji sareng Laras anak ibu. Ieu Bu Aji mah pan aya Bu? Aya naon ibu? Ke nya ibu bade naroskeun ari Aji ayeuna teh sabaraha taun yuswa teh bageur? Tos 10 taun ibu. Nya ari Laras sabaraha taun? Laras mah aneme oge 8 taun ibu. Muhun sakitu. Nya 8 taun anaki. Nyimas Nawang asri imut ngagelenyuk ngaraos kayung-yun ku pamolah sareng kekecapanana ingkang putra. Ibu, mama tetos 2 dinten bubujengna nya nanging cacan aya wae mulihnya ibu. Wa mah mulih deui ka nagaranya ibu. Moanya ari moal mulih deui ka nagara mah sok ka mana wae nyarios teh Aji mah. Guninganan lami ibu. Cacan kekengingan we panginten Raden didanggoning bubujengna atuh mama teh. Engke ge upami parantos hasil nyatangtos baris enga-enga mulih deui. Ari ibu sedep kitu kan daging mencek. Nya seneng atuh kumaha ari Laras. Laras ge seneng ibu. Kumaha ari Aji? Seneng da Aji ge komo pami dibeuleu mah sok seungit ibu. Nya muhun atuh ari pokona mah sami seneng nama anaki. Kumaha ari Aji nya ka Laras. Nyimas Nawang asli tumaros deui bari ngucapan kana mastakana ingkang putra. Den Santiaji tanggah lajeng neuteup kana rarai ingkang ibu bari pokna cumarios. Nya tangtos we ibunya mah apan Laras teh rai Aji. Ukari Laras mah. Kang Aji nyatunya Laras oge ka Kang Aji. Nuhun nya bari ngalendotan karakana bakatingku ogoan. Nya nuhun ari kitu mah memang ibu ge bingah wireh hidup duaan palalinter alalakur jeung mata kresep sadayana pangeusi nagri anaking bagja ibu teh. Jeung ibu teh ngaduakeun pisan muga hidup paduanana sing janten murang kali anu soleh nu taat kana agama sareng dari gama bari teu kena taat kanu janten sepuh. Kalayan ka Aji ibu ngaduakeun muga engke bisa jadi papayung agung nagara, bisa jadi raja neraskeun ama hidup tulet tiasa mikanya karahayat sakumna anaki. Nyaduakeun we ku ibu ngana eta kapala ibu teh tiasa tinekanan ibu. Mun Aji teh tos janten raja, Aji mah bade nyaah teh karahayat. Moal bade monteng kanu koneng, moal cuit kanu hideung, Aji mah rek adil ibu. Nya kitu deui pendidikan sareng pangwangunan ge baris diutamikeun ku Aji mah Bu. Kawas kolot we nyariosna para mitra Raden Santiaji. Nambah-nambah ngarasa kayung-yun kanggo Nyimas Nawang asli nu janten ibuna. Nyimas Nawang asli manggut sababaraha kali bari teu weleh mesem. Ngaraos kayung-yuna keur ku kasauran anu janten putra dina mangsa harita. Lajeng ngareret ka Nyimas Larasati kalayan ngagalindeng sasauran. Kumaha ari Laras? Kagungan cita-cita naon cing ibu hoyong ngupingkeun bageur? Laras mah hoyong janten pahlawan wanita ibu. Ngarah tiasa nyarengan ke Kang Aji ngolah nagara ngajaga keamanan negara ibu. Tanda
Carios naker para wargi dinanggoning nyariasna Nyimas Larasati teh meniti aga ege meninggalan cara dinanggoning cumariosna jelas kabandungan kun janten ibu yen cita-citana dua murang kalih tekad sida mulyana nambah-nambah kabagjaan kasugemaan pikeun anu janten ibu ngaso heula para wargi ngaso. Para mitra anu mulia ingkang ibu harita cumarios pangnapalai janten pahlawan wanita tenah naon atuh anaki ibu ngagonjak kanu janten putra kalayan harita henteu atuh harita teh para mitra bentes naker Nyimas Larasati enggal ngawalon pan tiasa ngajungjung harkat dalajat wanita atuh ibu. Dasar anak ibu mah balager palinter cita-cita nage menisu meni mulia kitu nya muga-muga we tu anaki sagala rupi pateka dan hidup teh sing diijabah sing tinekana harita Nyimas Dewi Nawang Asri nyariosna semunu dumareuda disarengan ku ngembeng cisoca sagala rupa. Na atuh dina kaayaan teu sakara-kara kalayana teu disangka-sangka ti anggalna teu disangka sataacana ujug-ujug atuh kareung aya seorang ngaguruh pohara tarikna nya kitu deui kaputren padumuka Nyimas Dewi Nawang Asri ujug-ujug jadi ingeung lir ibarat aya lini lir upama dioyakeun ku lini anu kacida pisan rohakana. Pantes upama Den Santiaji sinareng Nyimas Larasati dugi ka pating koceak anjeunna koceak dengek lain bobodohan nu saterusna paungku-ungku sinareng ingkang ibu da puguh ngaraos sieun sareng keeung nu taya babandinganana nya kitu deui rarae Nyimas Dewi Nawang Asri dugi ka pias koneas taya ketihan lir kertas anu dibanyur ku cai lain bobodohan malihan salirana dugi ke ngadeg-deg ngalaleper atura meni ngaroronjon. Ibu, laku naonnya geuning kieu ibu? Aya naon teh ibu heran aji mah ibu? Laras ge keeung, laras ge manisieun kieu ibu. Tenang bager anaki. Keun aya naon mah dijaga ku ibu anaki. Keun kitu payuneunana ujug-ujug aya haseup ngagulung haseup kanel bari kaambe bau hangeru matak pika sabeleunaker puguh we para putra Nyimas Nawang Asri mangkin pating ngapurungkut atuh harita teh ngagupa-gugulung jeung ingkang ibu bakati ngarasa sieuna jeung keeung nu taya bapadana nya kitu deui Nyimas Dewi Nawang Asri mangkin murungkut nu aya bari lalembutanana ge asa kabur ngarita teh ngacacang ka Mega Malang ka mana boa para mitra teu puguh nu ditujuna dina kaayaan keur kitu les haseup teh leungit tanpa lebih ilang tanpa karana ngajanggelek hiji wujud makhluk hideung lestreng dina pangawakan jangkung badag estu matak pika gilaunaker atuh Den Santiaji sinareng Nyimas Larasati harita teh ngoceak leuwih tarik batan tadi bari nangkep ti papereket ka ingkang ibu. Tenang anak ingkeun aya ibu jung ngadegetras nulak cangkeng atuh Nyimas Nawang Asri ngagantawang nyarekan ka eta makhluk nu sakitu matak pika sieunana. Hei, makhluk hideung lestreng nah saha anika sabenerna? Hah? Wani-wani anika asup ka daerah ieu. Teu meunang anika asup kitu wae deuleu. Nah anika meunang idin ti saha asup ka kaputren? Wani-wani anika ngaganggu kana katentreman di kaputren di dieu. Ulah reuas-reuas. Lantaran kami datang ngahaja nepungan Andika Nyimas Nawang Asri nu geulis. Sok geura pencrong beungeut kaula ngaraha pegerak. Geura pencrong beungeut kaula ieu.
kurang ajar Anika saha Anika sabenerna bangsana naon ari Anika nu sabenerna rek aya maksud naon pangna Anika datang ka hareupeun kaula sok geura jawab ye rek naon pangna Anika datang ha Ibu sieun ibu harita Aji jeung Laras sapating koceak nyebut sieun dua murang kali teh koceak dengek teras ditatangkeup pageuna keur ku Nyimas Nawang Asri sareng atuh marengan kanyaah ka putra nu taya papadana ceuk manehanana dina jero hatena kajenting lah-lahan di mana ieu makhluk ngaganggu ka barudak pasti manehna amelaan ka eta budak ceuk paribasana kudu narohkeun pati ge kari kumaha engke eta makhluk jangkung badag pangawakanana hideung lestreng teh kalah kaseurinya kakak lelenggakan bari ngaluarkeun sora nu yakin matak ngeukeungna keur bising teu nyaho kaula nu katelajin wangu pangna datang ka dieu lantaran rek ngalaksanakeun tugas kaula teh deuleu tugas nanahaon kitu tugas keur gubaran ka anak Anika nu duaan ngarasalilana salamet dijauhkeun tina bancang pakebo anak anjeun duanana ayeuna rek dijian ku jalan dicipta jadi hiji makhluk aneh ngaso heula para mitra sadaya ngaso ngabandungan kecap-kecapna eta makhluk hideung matak pikasieun atuh Nyimas Nawang Asri tandang harita teh cumarita kurang ajarnya samarangan Anika cumarita teh sia deuleu teu bisa deuleu teu meunang ngaguna sita ka anak kaula moal dibikeun ka bangsa jin siluman kurang ajar sia halik init sia halik anjeun geura nyingkir geura nyingkah montong aya di patempatan ieu sia kurang ajar montong loba omong naon-naon sia kurang ajar ayeuna kene baris dilaksanakeun pamaksudan kaula ka Anika anak Anika baris dicipta dijieun makhluk ku kaula tenjokeun sia eta makhluk anu ngaku jin wangu niup kana salirana Den Santiaji sareng enden Larasati nu keur dicepengan ku Nyimas Nawang Asri aneh luar biasa anehna atuh sapada harita duanana salin jinis salin wujud dina kaayaan gancangna keur Den Santiaji ngajanggelek jadi monyet sedengkeun Nyimas Larasati robah wujud jadi hiji kuya bikangna hasil maksud kaula anak anjeun geus robah wujud duanana jadi satu nu lalaki jadi monyet nu awewe jadi kuya ayeuna kula rek miang dina gerakan pohara gancang nalas wujud eta makhluk jin hideung ngelestreng ngaleungit dibarengan ku ngagelegerna sora ngageleger tarik kaputren jadi ingeung nepi ka tungtung nakayan tenang deui tapi tetela jin wangu teh geus ilang ti eta patempatan